balon ke di hajat beli balon mah. Amin. Hayang panjang Yuswa hayong. Yo. Oke, sing disarehatkeun badana. Amin. Sing dilancarkeun usahana. Amin. Engke di nu hajat engke di. Sing leungit kasusahna. Sumping kabungahna. Oge di mana maut sing lancar ngalepaskeun nyawana. Nah, saeutik sakali deui tong ngarengkog atuh amina. Mau dibawa kan. Sing lancar ngalepaskeun nyawana. Engke dina waktuna. Mending ngarengkog ieu mah. Engke geus dina waktu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hada jam'ana jam'an marhuma amin. Wa tabarruqa min ba'di wa tabarruqa ma'suma. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil ma'rifat wa sabitna bil tauhid wa tawaffana mal imani wal islam. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa baligna ramadana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa balaghallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi dalam bulan puasa sapoe dina bulan Rajab insyaallah buka bagian cai udah. Kumaha yang Ustaz? Niatna puasa sapoe dina bulan Rajab niat puasa sunat we. Nah itu sama kulit alai sunatan lillahi ta'ala. Niat kan dina niat abdi puasa dina bulan Rajab sunatan karena Allah. Kalau kamu puasa dina minggu dina tanggal 1 Bu, puasa sapoe tanggal 1 bulan Muharram, bulan Rajab. Ganjaran ti Allah ngiparatan karena dosa 3 tahunan Ibu. Ibu, kamari puasa di memang tahun harap kalau banyak umur punya puasa tanggal 1 teh. Isukane tanggal 1 berarti pentingnya kudu puasa. Puasa sapoe dina bulan pertama bulan Rajab ngiparatan karena dosa 3 tahunan. Puasa. Lamun puasa tanggal 2 sapoe kan dina tanggal 2 puasa sapoe dina tanggal 2 pertama sapoe dina bulan Rajab pas tanggal 2 sapoe puasana ibaratan karena dosa ibu 2 tahunan Bu. Lamun puasa dina tanggal 3 dina bulan Rajab sapoe puasana naon teh 3 poe sapoe dina tanggal 3 ibaratan karena dosa 1 tahunan. Oh malah tiru poe mah tiru jadi tambah 2 jadi 5 tambah sapoe dan tanggal tiru 1 tahun jadi 6 tahun lumayan. Bertahu bernyakan di tempat.
dosa itu juga kaki pada puasa. Bahkan lamun jamaah cenah sampai nanti bulan Rajab jadi dipaltan karena dosa sebulan. Eta balilah puasa di bulan Rajab. Takut balik di kan Rasul tim Sidratul naik terus keluar dugi ka panak sareng Gusti Allah. Pendek kata kepenakan Rasul sareng Gusti Allah. Ayeuna sareng Gusti Allah yang naon dugi ka Kanjeng Nabi Muhammad sujud di payun Gusti Allah. Lamun teu percaya mah kupur cenah mata kayu bagian dari naena anu wajib dikanyakeun ka anu ka Gusti Allah teh sabaraha Bu aya sabaraha Bu sifat anu wajib dikanyakeun sabaraha Bu doa Bu ini kumaha Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadayana أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد عليه وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك صلوا عليه Artis.